Bismillahirrahmanirrahim. Hayu ayeuna urang ngalogatan kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Naja, kalayan lugoh bahasa Sunda. Bismillahi kalawan nyebaceun dengan zat anu ngumpulkeun sakabeh sifat kapangeranan, Ar-Rahmani anu maparing nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi anu maparing nikmat alit di akhirat hungkul. Maos abdi kana ieu kitab Kasyifatus Saja. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagungan Gusti Allah, allazi anu waffaqo parantos maparin taufik Allah man kajalma yasha'u anu ngersakeun Allah min ibadihi ti hamba-hambana Allah li ada iabdalit taati pikeun bisa nyumponan kataatan paling utama waktu sabi akmalis saadati jeung neangan kabagjaan nu paling sampurna. Wa asyhadu sareng nyaksian kaula an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna illallahu angin Gusti Allah al muttasifu anu kapersifat bijamiil kamalati kalawan sakabeh pirang-pirang kasampurnaan. Wa asyhadu sareng nyaksian kaula anna sayyidana kana saestuna junjunan urang sadaya Muhammadan tegesna Nabi Muhammad eta abduhu abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah abdulul makhluqati anu jadi pang utamana pirang-pirang makhluk. Shalla muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah wa salama sareng muga maparin kahormatan alaihi ka Kangjeng Nabi wa alihi sareng ka kulawargina wa ashabihi sareng ka para sahabatna al anjumi nu jadi bentang-bentang an-nirati anu nyaangan. Salatan kalawan maca sholawat wasalaman sareng maca salam daimaini anu langgeng duanana madamatil ardu dina salagina langgeng bumi wasamawatu jeung pirang-pirang langit. Amma ba'du anapun dina saatos ngucapkeun bismillah hamdalah sholawat salam alaman dzukir payakulu maka ngadauh saha al abdu hamba al fakiru anu banget butuh al butiru anu banget butuh li rahmati rabbih kana rahmat pangerana al alimi anu maha uninga al khabiri tur anu maha waspada li kasrati taksiri kusabab lobana kagagabahan wal masawi sareng pagawean awon dalam kurung kasalahan. Abu Abdil Mu'ti tegasna Abu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i anu bangsa Jawa Asy-Syafi'i madhaban anu bangsa Syafi'i madhaban madhabna Al-Bantani anu bangsa Banten ikliman daerahna At-Tanara anu bangsa Tanara mansaan tempat lahirna tempat tumbuhna wadaron sareng bumi na Gofara muga ngahapunten saha Allah Gusti Allah dzunubahu kana pirang-pirang kalepatanana mantena wasataro sareng muga nutupan Allah fid daraini di dunia sareng di akhirat uyubahu kana pirang-pirang aib mantena. Hadhihi ari ieu teh eta taqyidatun pirang-pirang taqyidan nafiatun anu manfaat insya'a lamun ngersakeun saha Allahu Gusti Allah taala halna maha luhur alal mukhtasori nyarahan kana mukhtasor kitab ringkasan al mulaqabi anu dijulukan bisapinatin naja kalawan kitab Safinatun Naja bi usulid dini dina mertelakeun pokok-pokokna agama wal fikhi jeung bag-bagan fikih li syaikhi kagungan Syekh al-alim anu berilmu al-fadil anu utama Salim bin Sumer al-Hadrami tegasna Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami ikliman bangsa Hadramaut nu janten daerahna wal Batawi wafatan jeung bangsa Batawi Jakarta ngantunkeunana wafatna. Nawarallahu mugi Gusti nyaangan nawara mugi Gusti nyaangan saha Allahu Gusti Allah dari hahu kana pakuburan mantena tutmimu anu nyampurnakeun itu takyidan teh masa ilahu kana masalah-masalahna kitab Sapinah wa tafuku jeung mecahkeun muskilahu kana masalah-masalah sulitna kitab Sapinah wa tupasilu jeung memperdetail mujmalahu kana garis besarna kitab Sapinah wa da'atuha kaula ciptakeun ieu litakuna
Wada'tu nyiptakeun kaula kana ieu kitab Kasyifatus Saja syarah Sapinatun Najah litakuna supaya bukti ieu kitab teh tadzkiratan jadi pepeling linapsi pikeun diri kaula. Walil qasirina jeung pikeun anu cara rindek misli seperti kaula. Nu cindek teh tegasna anu bodoh misli seperti kaula. Bahasa Tawadhu ti Syekh Nawawi Banten. Min abna jinsi tina adegan-adegan seperti jenis kaula. Wasammaitu sareng ngangaranan kaula kana itu kitab Kasyifatus Saja kalawan ngaran Kasyifatus Saja. Fi syarhi Sapinatin Najah dina ngajelaskeun kitab Sapinatun Najah. Wa awdahtuhu sareng ngajelaskeun kaula kana ieu kitab Sapinah teh bitarojimi kalawan pirang-pirang tafsiran penjelasan bil pasli kalawan pasal wa ghairihi jeung salianti pasal iktidaan karena nurutan bi kitabillahi ta'ala karena kitab Allah Al-Qur'an bi kaunihi dina kaayaan Al-Qur'an teh eta mutarojiman nafsiran mutarojaman anu diterjemah di tafsiran dijelaskan mufassalan tur anu di pasal-pasal suwaron surat per surat. Wali annahu sareng saestuna itu teh eta ab'atsu leuwih nyemangatkeun ala darsi kana mempelajarina wa tahsili jeung hasilkeun ilmu minhu tina eta kitabna. Wa aqhamtu sareng ngalebetkeun kaula pihi dina ieu Kasyifatus Saja pasla siami kana pasal siam ditambihan ku pasal siam cenah ku Syekh Nawawi teh. Insyaallah mun ngersakeun saha Allah Gusti Allah taala halna maha luhur liyazida sangkan nambahan naon annafu kamanfaatan alal awami ka saumumna ka pirang-pirang awam biaunil maliki kalawan pitulungna Allah anu ngarajaan al-alami tur anu maha uni ngapisan wa ja'altuhu sareng ngajadikeun kaula kana itu kitab Kasyifatus Saja teh kahayatil matani seperti pertingkah matan wae ma'asyarhi sarta sarahna bil musyabakati dina hubunganana liwafiko supaya nyaruaan naon suratul far'i rupa na cabang suratal asli kana rupa na sumber kana rupana asal fa inna syartul murafaqati karena saestuna syarat partner teh syarat aina babarengan teh eta al muwafaqatu kudu sesuai. Nas'aluhu kaula nyungkeun ka Gusti Allah Subhanahu Maha Suci Allah tabaraka tur maha berkah wa taala tur maha luhur ayu'inana kana yen mugi nulungan abdi ala ikmaliha kana nyampurnakeun itu kitab wa yuyassiru jeung ngagampangkeun al asbaba kana pirang-pirang sababna pi petitahiha dina mukakeun ngagampangkeunana itu dina pembukaan mimitina dina pembukaan ieu kitab Kasyifatus Saja waktu tamiha jeung penutupan ieu kitab Kasyifatus Saja. Wa ma hamalani jeung henteu mawa ka abdi ala jam'iha tina ngumpulkeun ieu kitab wa ma hamalani jeung henteu ngabebanan kaula ala jam'iha tina ngumpulkeun ieu kitab Kasyifatus Saja nyieun ieu kitab Kasyifatus Saja illa rojaan angin ngarepkeun pisan angin ngarepkeun dakwata rajulin kana pangduana lalaki solihin anu soleh yan tapiu anu ngalap manfaat min hatina itu kitab Kasyifatus Saja bimasalatin kalawan hiji masalah paya udu tuluy balik deui naon nafuha kamanfaatana itu kitab Kasyifatus Saja alaya ka kaula pi kubri di kuburan kaula li hadisi idza mata bani adama karena dumasar kana hadis idza mata bani adama in qata'a amaluhu idza mata di mana-mana maut saha ibnu adama
putra anak turunan manusia in kotoa maka pegat naon amaluhu amalna itu jalma illa min salasin angin tina tilu perkara sodakotin hiji sodakoh jariatin anu ngalir tuluy au ilmin atawa ilmu yuntapa ubihi anu dialap manfaat awaladin atawa budak solihin anu soleh yanu anu ngaduakeun itu si walad si budak lahu kanu jadi bapana indung bapana wa ana sareng ari kaula wa in kuntu susanajan bukti kaula etalastu henteu aya kaula ahli lihadza sya'ni kana ieu pertingkah ngumpulkeun kitab walhal jeung kana tingkah qasadu ngarep ke ngamaksud kaula at-tasyabuha nyanyarupaan tuturutan birrijali ka pirang-pirang rijal na para ulama ka pirang-pirang gegeden ulama li apuja sangkan kaula bagja kaula bisuhbati kalawan bisa babarengan kaula iyahum jeung sarta aranjeuna lima waroda fil khobari karena aya hadis anu kawarid fil khobari dina khobar nabi man tasyabbaha biqaumin man sasaha jalma tasyabbaha anu nyarupaan itu si jalma biqaumin ka hiji kaum bahwa maka itu si jalma teh minhum ti itu kaum wa aradtu sareng ngarepkeun kaula al gauso kana neuleuman pi mahabbatihim dina mika cintana ka para rijal ulama li ahli uhsiro supaya bisa dikumpulkeun kaula ma'ahum sarta para rijal ulama li hadisil Bukhari karena aya hadis anu diriwayatkeun ti Bukhari yusaru di kumpulkeun saha almar'u hiji jalma ma'aman sarta jalma ahabba anu dipika cintaku itu jalma wayan bagi jeung sayogya wajib liman pikeun jalma waqafa anu manggihan ala hapwatin kana kasalahan ayaslahaha kana yen menerkeun itu kasalahan ba'dat ta'amuli saatosna mikir-mikir nasalu kaula nyungkeun Allah ka Gusti Allah taala halna maha luhur ayu badila mugi ngagentosan halana tingkah abdi ila ahsanil ahwali kana pangleuwih alus-alusna pirang-pirang tingkah wa ayya ja'alana sareng mugi ngajantenkeun abdi mimman ti jalma tas'a anu nyiar ilaihi ka itu jalma saha annasu jalma pirang-pirang manusia li akhdil ilmi pikeun ngalap ilmu. Jadi tegasna muga Gusti ngajantenkeun abdi jalma anu diteangan ku papada manusia pikeun ayeuna tujuanana ngalap ilmu gitu dijadikeun dijadikan ieu tempat pencarian ilmu gitu. Lali hudud di dunia lain karena bagian-bagian dunia alpaniyati anu ruksak wa ayyumati ana matanya sareng mugi ngabandakeun Gusti ka abdi bin nadhari kalawan tiasa ninggal ila wajhihi kana zatna Gusti al karimi anu mulia anu dermawan piddari di akhirat al baqiyati anu langgeng. Ta insyaallah kin urang masuk kana logatan bismillahirrahmanirrahim.